Wilujeng enjing sadayana sampurasun. Patepang deui sareng simkuring Jidan Julkarnain Ramadan di acara Warsun. Kaping 12 Januari 2018. Di tabuh 11 dugi ka tabuh 12. Enjing-enjing. Salajengna aya warta ti Malang nyaeta ditimukeunna orok dina kardus. Kajadianna teh nembe kamari. Teras langsung wae aya kru urang anu tos di tempat. Mangga Aini. Hatur nuhun Jidan. Ayeuna simkuring aya di tempat kajadian di mana eta orok ditimukeun. Tempatna nyaeta di Desa Mojosari. Ayeuna simkuring aya sareng salaku saksi mata anu nimukeun eta orok. Kumaha Pak kronologisna yen Bapak teh tiasa nimukeun eta orok? Jadi wayah maghrib abdi teh ka masjid bade adan sareng salat maghrib. Terus pas mangkatkeun teh ningali pas di masjid teh ningali ieu kardus. Dikinten teh eta kardus teh cai gitu ti warga-warga ngirim cai. Nya teras we abdi teh ngalajengkeun adan terus salat. Nah, saentos salat sareng adan teh aya rarasaan teh enak gitu nya. Nya tuluy we ku abdi teh dicek gitu. Dicek kardus teh. Ai pas dicek teh uhun eta teh bayi eta teh uhun dina kardus eta teh bayi gitu. Kumaha kaayaan bayi eta pas ditimukeun teh? Bayi eta teh tos maot deui gitu. Tos maot. Naon jenis kelamin bayi nu tos? Lamun di ieu mah ditinggali mah eta teh pameget. Perkiraan Bapak eta ditimukeunna teh disimpen di masjidna teh pas iraha? Kinten namanya. Lamun menurut Bapak mah eta teh 7:30 lah. Soalna jam 6 kirang gitu nya. Tas wayah-wayah maghrib teh Bapak henteu ningali aya jalmi nu ka masjid ieu teh. Nya panginten 6:30 lah. 6:30. Hatur nuhun Pak. Nuhun. Abdi Aini Puji Insani ti Desa Mojosari ngalapor. Nuhun Aini tos ngawartakeun salajengnya aya berita ti SMAN 1 Majalengka nyaeta berita diklat ekskul. Diklat ekskul eta teh ti ekskul RSG. Diayakeunna diklat RSG, diklat ieu teh pikeun nyieun anggotana tiasa ngembangkeun diri deui. Teras tiasa ngaluapkeun emosi dina bentuk seni. Tujuan diklat RSG ieu salah sahijina ngembangkeun minat jeung bakat siswa di RSG sangkan teu gaduh kaisin tapi teu ngisinkeun sapertos kitu. Teras diklat ieu gaduh tema transmisi emosi dengan seni yang mengagumkan. Nyalurkeun emosina, nyalurkeun bakatna ku seni-seni anu mengagumkan sapertos kitu. Oge ayeuna teh panitiana jumlahna aya 25 jalmi sareng pesertana ya 37 jalmi. Salajengna aya berita anu langsung diwartakeun ku Yuni. Mangga Yuni. Ayeuna simkuring tos aya di Sasak Cilutung leuwih hieum, tepatna nyaeta perbatasan Sumedang jeung Majalengka. Sasak ieu hiji-hijina akses jalan ka Majalengka, utamina bagi warga jeung barudak sakola SMP SMA lantaran teu ayana sakola di leuwih hieum jeung jauh ka kotana nyaeta Sumedang. Tiasa ditinggal lebar Sasak ieu han saukur 1,5 meter. Han bisa diliwatan ku hiji motor. Moga ku ayana warta ieu pamarentah bisa ngajieun akses jalan anu leuwih hade deui. Yuni Deden ngalaporkeun. Salajengna minangka penutup aya warta kerajinan di Sunda. Sateasana Abdi Jidan pamit undur diri. Wilujeng enjing pamirsa patepang deui sareng simkuring. Nah, ayeuna simkuring nuju aya di Jai nyaeta tempat anu sok ngadamelan eblek. Ayo urang tingali nami Mas saha? Aji. Terus malam ini ngadamelan eblek. Nah, di mana tahu. Aya ngadamelan eblek susah. Prosesna tadi parompong, dikirat, diraut, dianyam, diwengku.
cara ngadama eblek. Ayo eblek ieu sakodina sabaraha? Sakodina teh 200. Eta eblek sok dikirimkeun ka mana bae? Nah, ka mana bae ka luar. Hatur nuhun, Mak. Hatur nuhun pamirsa.